Bug, Iya. es kawin can. Nya enggeus atuh boy. Nah, mah teu ngondang. Ngondang kumaha mah teh pan keur gawe mah teh ngondang kumaha apa ku aing nyusul ka manehnya. Oh, atuh sebagai teman yang baik dan kayak monyet. Masih anjir. Aing kieu. Mane kan geus lilanya kawinnya, terus Geus ya. kewajiban anu geus nikah teh naon nikah pan aing can kawin nikah yang nyaho panan. Tah ngelmuan ngimahan da jeung ngapakahan tah sakanyaho kuing eta ge. Aing imbahan kumaha? Aing iman biasa we urang lamun boga imah gitu, lamun teu boga imah mah cicing we di kolong jambatan. Terus nafkahan? Lamun nganapakahan tah. Nganapakahan mah nya ngelmuan beda di aing ngelmuan mah seperti urang mere ilmu ka maneh nah seperti ilmu macul nya eta mah nyieun imah gitu. Ilmu dalam. Ilmu dalam luar tak beda deh itu mah nah mun nganapahannya dua hiji dohir dua batin lamun dohir mah seperti orang mere duit gitu kieu nya nganapkan batin hayang apa tuh maneh hayang nyolin do kieu tah pokona mah tah yeuh ngeunah nya ngeudah atuh tipe ting awe teh kitu Dekeng kena geus kawin nikah hayang eta we anu nafkahan hungkul nafkahan batin hungkul hayang anu kitu hungkul mun menikah bere duit abah macam aku nak buat heula atuh aduh parah udah teh bukan yang sedih bugoy sedih kunaon teh buy aing mah poe sedih we maneh mah urang kecewa ka kolot urang ka bapak urang ka indung urang kecewa banget we kecewa kitu ulas teh kolot mah dosa sama tara ngasaan kumaha aing kecewa ka kolot urang nya kecewa aku masuk caritakeun ka wing lah kan baheula teh indung urang teh nya bapak urang jeung indung urang kan nikah nya anjir kuat ngonang-ngonang ka urang nah aku nama kita ngonang tah tuh ini gitu tah aing dinya kecewana teh kuat ngonang-ngonang ka nunggu ka urang teh tingku naon jahat banget kolot urang gak tahu kenapa boy Aisyah gelo nah sia montong sia nyebut aing gelo iya boy matak inung bapak maneh kawin teh eta keur memproses nyieun maneh can dilahirkeun teh naik kumaha maneh torojo aja tidak lihat bool gitu satu aing teh undang lu kolot urang atuh ngaco maneh mah boy aing teh nikah ada pemikiran aing teh kecewa ka kolot urang ningalikeun anak kumaha boy soalna maneh ge can lahir gitu boy eta memproses keneh teh nya matakan maneh mah duh kumaha cegera saklot teh batak kudu tamat cegera S3 atuh ngaranna es cincau kayaknya es dawat aing kembali lah geus lieu aku kan menjaga. Halo sobat. Halo. Lagi ngapain di sini? Lagi duduk aja sini duduk kamu. Sini. Nah, begitu. Mau apa ke sini? Lain boy, maneh teh pan tukang servis HP-nya. Iya. Yang tahun-tahun. Iya tuh. Lain unyek nanyakeun tah. Naon bedana nya? Ieu mah bedana perbedaan apal maneh. Tah, HP jeung monyet. HP jeung monyet. Nah, nya nyaho? Jauh bagoy mah di ari HP mah. Paranti telepon, paranti SMS, paranti WhatsApp, paranti main game, Free Fire, Mobile Legend, gitu jeung ngobor we. Flashna we. Salah, boy, salah. Salah. Ai monyet teh kumaha sia? Monyet? Nya monyet mah nu sok ngadar pisang, nu sok gugutrut, anu sok gitu. Terus bagoy mah sia hina. Terus anu nah gitulah monyet mah. Hayang apalin mana perbedaanna? HP jeung monyet. Da salah mana mah kabeh jawabanna. Ari HP mah merekna Nokia nya. Ari monyet mah rupana nu kieu. Jig hina sia kos monyet. Boy. Aing lowongan euy. Ka maneh gitu. Neangan. Neangan gitu. Naon? Tah neangan manuk gereja deh kah? Manuk gereja. Tah neangankeun butuh deh kah? Asli jeung naon gitu maneh? Butuh we. Yang teuing sih orang pasti aya neanganna pasti aya gitu. Manuk gereja mah jeung naon gitu maneh? Ada pokona wayahna kudu asup Islam teh manukna teh. Masuk Islam? Make masuk Islam. Marana ge manuk gereja, eueun masuk Islam mah tuh. Masuk ke Kristen. Islamkeun we atuh amuran mah ame kardi. Gabungnya teu sakabeh anak-anak teh masuk Islamnya. Contohnya manuk gereja mah geus manuk gereja atuh. Ngaranna atau naon teh? Nya heuh ngaranna atuh lain naon sih maksudnya lain kelamina. Bisi gitu aing teh apal. Aduh sama. Ieu teh mah teh loba ting nonton SpongeBob maneh teh ieu teh balik aing. Salahna wingnya.
Kur eta hungkul nyerta ngacambing. Halo sobat kecilku yang dari Afrika. Ya Afrika mah hideung atuh. Iya, karena bunuh kamu hidung jauh. Ampun deh euy. Mana enaon ka dieu euy? Bangun nyeum duit ka dewek. Boga nya. Kayaknya mah tuh. Teu boga deh ka. Mana apal tuh? Apal naon? Kemarin geus nikah. Enggeus. Urang can. Terus kumaha tah? Ini pernah nyak mergokin awewe edek mandi. Terus nu paling lucu teh dalam mana teh diciuman di ambuan heula. Kusaha teh? Nya kumanehna sorangan. Oh, terus eta kumaha tah? Jadi pertanyaan nah make di ambuan gitu. Kunaon sok pan maneh sebagai maneh geus jadi eta bapak gitu nya geus berumah tangga lah intina mah. Kunaon tah? Awewe sok kitu tara. Teuing aing soalna deka jarang mani berdua jeung awewe. Deka sapaneuri we. Sapaneuri? Lain di tukang. Lain. Jasa. Sanes soalna uing manehna suka berangan wae deka. Teuing atuh gitu mah. Bayar tuh hangke mah aing moal eta moal nempo eta moal nempo anu ngambuan dalam mana awena di deka. Nempo nonton ke? Hangke mah deka di ambuan kurang sorangan. Bug. Iya. Zaman ayeuna namanya awewe teh geuningan dengan lalaki teh hayang nu sempurna, hayang nu boga sagalana, intina mah hayang nu sempurna we. Oh, nu sempurnanya. Oh, Boy. Tapi heuh sih kitu teh mah di Bandungan kuing gitu. Kan urang mah kan beungeutna ciga triplek anu katutung. Tapi rasaan mah lain ciga triplek sia maneh. Naon? Bujur katel. Hina sia. Man maneh sok ngahina ka uing ngina. Kaulah teman terbaikku monyet ca aing pembalasan eta sabenerna mah. Ngakui geuningan maneh. Si anjir. Teuing bingung aing teh kudu kumaha dengan awewe. Ya, boy, ngabejaan ulah kecewa teh. Mun awewe neangan nu sempurna kalem, jarum coklat, jarum super jeung Samsu ge masih aya keneh. Nah, ana hubungan jeung udu jeung awewe sok ngaco maneh. Iya, pan mah teh sempurna lin. Pan awewe teh neangan nu sempurna teh sabenerna mah eleh ku jarum super oge jeung Magnum. Batal ciganti jeung gerak rokok Magnum. Abong lamun teu resepen. Manya aing ngalakonan jeung ngagawean udud dan hayang teh nya ka awewe. Maneh mah teu nyahoun. Awewe neangan sempurna elehkeun ku Magnum tah. Di Samsu merekna oge. Nah naon eta mah huruf A. Maneh mah Kitunya. kayak cobaan cegera ngarokok harapan awe abong setelah lamun teu bogoheun. Pan awe mah neangan sempurna jig maneh neangan Magnum. Gitu. Tapi hanya kalna. Hanya kanan. Boga awewe. Ampun aing mah. Woi. Ya. Oke semua main doang. Naon lah maneh ngadar macet deulin. Ya. Mau apa kamu kesini? Maneh kenalan ka dieu? Non buy aing buy asa ngadongeng deuk sia. Dongeng naon? Dongeng tentang monyet. Sok beri mah. Lain monyet siga mana nyalain, ieu mah beda deui. Tah kieu tah. Aya hiji carita nya. Monyet teh diudag-udag ku singa. Tah. Di handapna teh ewahangan. Tah naik kana hiji tangkal orai. Tah si monyet eta ka mana tah? Ka tangkal lah. Paknya patangkal teh hiji buy, satengah orai kumaha tah? Kan susukan. Boy. Boy. Ya heula Kawahangan ka klub. Nah, ka clubbing. Salah. Oh. Boy. Rungkun awi. Bener. Salah, boy. Makin yang salah. Boy. Pan uing teh ngadongeng nya. Uing mah ai dongeng mah beda deui jeung pertanyaan. Ek naon di pikiran duru lain. Ih, siapa goblok anjing. Balik aja. Itu aing bodoh. Ampun dasar. Buka KTP Chan? Enggak, suka KTP mah. Buka KTP geus? Boga. Naon itu? Oh, ayo maneh baheula nyeun KTP. Mau eta teh mau persyaratan teu? Mawa. Naon persyaratan? Kakak. Heeh. Ayo urang mah kamari ieu nya tahun kamari. Urang mah da teu boga kakak, urang mawa adi we jeung kakak ipar bisa tuh nu kitu nya. Tapi da cenah urang pas nyeun teh urang mawa kakak ipar terus jeung adi teh da ulaheun nyieun cenah. Nah nya. Boy, mana ngaco teu? Ngaco Lain kakak anu gitu, kakak teh kartu keluarga, lain kakak lanceuk maneh atau adi madu. Aduh lieur rek euy.
Nah, salahnya naon urang kan niat nanyain KTP. Kan urang teu boga lanceuk. Jadi urang teh nyokot ya lanceuk ipar terus jeung adi da cenah. Entong cenah ujang mah cenah teu kenging ngandamel KTP cenah. Teu tiasa cenah. Salah Kuda mana? pake kakak cenah. Salah persyaratanana boy, salah mana mah singkatan KKT kartu keluarga boy. Setiap kudu pake ijazah sia lah ukuran ba gadekeun nguran malah. Urang geus sapaud. Kan bae lieur aing ngeblok di maneh lieur ah salah wae di euy. Bayar tuh salah ge.